Mang, misalnya ban alit. Kek. Asa aya lieuran ieu teh euy. Nama kayak lieur, ban alit. Ya, dangukeun nya. Nu namina lakban gede nyaho gede. Anu leutik solasi ai maneh lieur anya. Oh, gitu. Nya teh bias mang. Nah, mangga nuhun. Teuh, nya ngalieurekeun nya teh jadi ontot. Mang masih Sherlock, Mang. Kumaha coy? Mana juga nu lapar buru-buru kalem we atuh. Setengah, Mang. Sok buru teu kuat lapar yeuh. Setengah. Oh, erek bobodasna erek kekonengna. Celah, maksudna eta bobodasna atawa kokonengna? Nya kan kieu. Ente kan meuli endog teh setengah. Aya endog teh aya bobodasna jeung kokonengna. Nah, orang ditawaran, ente bobodasna ta kokonengna. Salah urang di mana coba sok? Hayang nyaho salahna di dinya naon? Musingkeun aing. Nyaho aing teh keur lapar. Setengah kilo maksud aing teh. Jadi aing mah meuli oge. Wah, edan jelema nu rek meuli teh. Mang, mecer salon pas, Mang. Oh, siap. Ya. Lain ieu, Mang. Nah, nu kieu. Emang nu kumaha? Apa nih salon pas tuh? Eta salon pas nu paranti raheut. Nya, cek aing oge. Cenah lieur ya, tambahan deui. Tadi nyebutan naon coba? Naonnya? Oh deui. Ya, bisa percaya nya ku aing di reply ya. Mang, mecer salon pas, Mang. Ya, iya namina salon pas nya. Ya, lamun paragi raheut. Iya, ya namina Hansa Plus. Paham sampai sini? Nya, Mang. Aduh, bikin nya eta we Hansa Plus. Aduh, lieur keun. Itu sih kenapa? Lieur.